Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring kagungan nu maha wening, haleuang kagungan nu maha wenang. Lamun neda kudu ka pangeran, muntang ngembing mung ka Gusti. Kaluhur reda papayung, papayung nu maha agung. Kahandap reda pangraksa, pangraksa nu maha kawasa. Ampun kanu maha agung, nu kagungan kun fayakun. Jeleg ngadeg sakur kersana, beral gumelar kawasana. Hibarna mega mangrupa hiji tanda, yen panon poe rek suruk. Leungitna cahaya beurang, tandana rek datang mangsana peuting. Tah kitu deui jeung kahirupan manusia ngan saukur ngalalana di ieu dunya. Anaking jimat awaking, memang jelema mah tungkul-tumpuk kaluluputan, tanggah tempat kalalepatan. Tapi Gusti Allah langkung uninga kana sagala ringkah paripolahna manusia. Dina unggelna Allah ngedalekeun yen saenya-enyana kami apal kana sagala nu aya dinu hate manusia. Kahade cu jaga ucapan, sabab sekeutna ucapan dir ibarat sekeutna pedang. Nyerina hate ku sabab ucapan dir ibarat kaca anu peupes, hamo bisa nyambung deui. Cing inget cu, di dunia mah tempatna ngumbara, nu waktuna moalana, sabab urang bakal balik ka tempat asal pangbalikan, akhirat nu kekal ngaranna. Kukituna umat jaga sagala ringkah paripolah, ulah sulaya jeung aturan Gusti anu maha kawasa. Gera leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati, aral subaha nu nyayang dina dada. Inget cu, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade bakal jadi hade, melak goreng bakal jadi goreng. Mangkana hayu urang babahanan, pikeun pibekelen di akhirat. Sabab lamun ajal waktu datang, urang moal bisa mumpang. Teu bisa dihalang-halang, geus waktuna jadi bugang. Sanajan harta benda ngaleuya urang moal bisa mawa ngan amal anu dibawa batur urang anu bela.